kurba heula mah apa teh dipencilkeun perjalanan apa dia perjalanan apa naon ngagugu kanu jadi guru beak harta narohkeun nyawa narohkeun harta pamajikan anak ditaruhkeun kabeh keur ka Allah taala ngabelaan hak pektenya dari anu batil mah kadzalikal batilu yauma hillu pasti hancur tapi anu hak kumaha ieu wal haqqu tsabitun baqin nu hak mah pasti tetep wal haqqu ari hak tabitun eta anu tetep baqin anu langgeng di mana-mana urang bener aya dina jalan anu hak moal hancur apa ayeuna parantos mulih ka rahmatullah parantos ngalih tempat aipek teh ningan da teu hancur kalaka ningan kalaka ngalobaan hartosna urang ti aya dina jalan anu bener